Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Wilujeng Sumping di my channel Iwan STP. Dina danget ieu simkuring raos bunga sinareng bagja dume dina kesempatan ieu biasa jabung tumalapungnya sareng palawargi sadayana biasa patepang deui amprok jonghok kume kasadayana salam baktos di simkuring di Iwan STP. Mudah-mudahan palawargi sadayana dina danget ieu sing aya dina kasehatan. Dinten ieu bade ngabahas nyaeta dina masalah masih dina perekonomian, nyata ekonomi rakyat nu bergerak dina pertanian belut gitu tah. Naon cenah belut teh? Nyata belut nyata hiji sato atau hewan anu sok aya di sawah ningnya. Belut eta teh rasana leueur gitu tah. Anu baheula mah sok diurekan ku barudak gitu nya. Bahkan kolot oge sok raresepeun gitu tah ngurek di sawah gitu di kulah. Para wargi anu satia di mana wae ayeuna urang ngabahas hiji topik anu pahara metot sarta manfaat nyaeta budidaya belut teh. Nah, palawargi terang yen belut mangrupikeun barang anu berharga. Salian teh eta budidaya belut oge bisa mere kesempatan usaha anu ngajangjikeun gitunya. Palawargi dina ieu urang bakal ngagali langkung jero karena teknik budidaya belut. Insya Allahnya orang sami-sami diajar gitu tah. Abdi diajar gitu tanya. Punten bilih aya kakirangan gitunya. Dina ngabahas ieu topik budidaya belut. Margi rumaos si Madi masih belajar keneh. Tantangan anu disanghareupan ku patani belut sareng tip sareng trik anu tiasa ngabantosan usaha budidaya belut pikeun palawargi anu seneng budidaya belut sangkan sukses gitunya. Ieu salah sahiji tipna. Janten upami palawargi resep ngamimitian budidaya belut atanapi hoyong langkung jero pangaweruh ngeunaan eta teraskeun ngadangukeun tip ieu sareng trik anu didugikeun ku simkuring. Ulah nyangklong ting kana waktos palawarginya urang ngawitan wae pembahasan budidaya belut. Palawargi sadayana ternak belut atau budidaya belut inilah kedap rupina aya gangguannya mangga orang teraskeun deui. Budidaya belut atau ternak belut nyaeta kegiatan ngabibitkeun belut dina wadah anu kaayaanana bisa diawaskeun jeung diatur. Jadi kaayaan tempat eta bisa diatur gitunya urang. Belut-belut mangrupa komoditi anu miboga ekonomi anu luhur utamana di Asia. Nya belut oge tos karamah ke Asia
mungkin tos ka mancanegaranya ka barat-barat gitu ka ditu tos ekspornya aya kemungkinan lantaran daging nate ngeunah jeung beunghar giji tah gitu ari urang ning sok mamblutnya deuh meuni gurih pisan rasa natenya komo lamun dicobek mah palawargi pedo elom lah pokona mah. Budidaya belut merlukeun perhatian khusus ka lingkungan dahar sarta ngajaga kualitas cai. Tah ieu sababaraha lengkah dasar anu dina budidaya belut anu ku urang kudu diperhatoskeun sareng dilakukeun. Naon-naon wae cenah perhiasan persiapan atau urang ngamulai budidaya belut ieu. Tah anu kahiji nyaeta persiapan kolam renang. Sanes kolam renang kanggo jalmi gitu nya. Ya mah kolam renang kanggo belut gitu tah. Nyata nu kahiji persiapan kolam renang kanggo belut. Kolam anu digunakeun pikeun budidaya belut ieu bisa mangrupa balong taneuh gitu atawa leutak gitunya palawargi baheula ning barudak sok ngalaletak di sawah gitunya. Tah jadi balong leutak balong taneuh. Terus urang nyayogikeun balong beton. Jadi balong beton teh kulah anu di beton gitu dicor ku semen eta mah nya balong beton teh. Atawa balong terpal. Jadi balong terpal teh kulah anu dijieun tina terpal gitu palawarginya. Bahanna teh seueur oge di toko-tokonya anu sok icalan terpal. Aya nu 4 kali genep, aya nu 3 kali 4 itunya rupi-rupi. Ukuran balong disaluyukeun jeung jumlah belut nu kudu dipiara. Nah, lamun urang miara belut seueur meureun ukuran balongna leuwih ageng deui. Cenah hayong leletikan miara belutna nya atuh alit heula nya ukuran balongna palawargi ulah waka gede kitu nya. Bertahap lah gitu. Tambak taneuh leuwih alami sabab mibanda struktur taneuh anu alus pikeun tempat nyumputkeun belut. Jadi lamun kulah belut eta atawa tambak taneuh eta jadi belut mah resepeun gitu tah. Sabab naon nyayang dina taneuh eta kitu ngaliang. Makana patani belut nyieun kulahna osok di taneuhan kitu nya. Bahkan luhurna teh bangsaning nonnya istilahna tatangkalan cai lah gitulah pokona mah palawargi. Tah belut teh nyumput dina taneuh kitunya ngasadiakeun we taneuh tadina balong teh. Sedengkeun balong terpal leuwih gampang ngatur kaayaan cai. Tah nya palawargi lamun balong terpal gampang gitu ngatur caina. Bisa oge tina alami tina susukan atawa nganggo ieu ning naon teh pompa cai gitu nya. Pastikeun cai dina balong jerona 30 sampai 50 cm jerona. Kalayan pH kira-kira 7 nepi ka 8. pH-na tah 7 sampai 8 lah. Jeung suhu cai dikira-kirakeun 26 sampai 30 derajat para warginya. Jadi 20 genep sampai 30 derajat mah tis teuing ulah panas teuing ulah sedeng lah gitu. Tah eta persiapan kolam renangna. Kolam renang kanggo belut gitunya ulah hilap tah. Anu kadua nyaeta
saantos sayogi kolam renang belut anu tina balong tanah atau napi balong terpal atau napi balong anu sejenna. Anu kaduana nyata pamilihan bibit. Nah, lain pamilihan pilkada wae gitunya, pamilihan bibit belut ge aya. Urang pilih siki belut atau bibit belut anu sehat sareng teu aya panyakitan gitu. Biasana siki belut ieu anu dipake ku para peternak belut ukuran teh 10 sampai 15 cm. Naon cenah 15 cm teh panjangna gitunya 10 sampai 15 cm. Jadi siki belut teh belut aralit gitu palawarginya matak di istilahnya disebutan siki belut gitu. Jadi anakan lah anu panjang teh 10 sampai 15 cm. Tantuna anu sarehatnya milihana. Meser siki belut eta kedah dilakukan ti urang Sunda mah anu dipercaya pikeun mastikeun kualitasna. Jadi ulah sagawayah milih siki belut teh. Jadi badami heula sareng nu tiasa kitunya anu ahlina lah muncek urang mah atawa penyuluh pertanian tiasa di petugas pamarentah penyuluh gitu biasa gitunya pikeun ngarahkeun pikeun milih siki belut atawa binih belut eta. Ulah hilapnya 10 sampai 15 lah kira-kira sentimeter lah panjangna ukurana. Tah eta anu kadua pamilihan belut. Terus anu katilu nyaeta eupan atau napi parab gitunya parab belut. Santos urang mibanda bibit belut anu di tawurkeun ka nanti ulah belut eta dipelakeun lah muncek urang mah. Belutnya eta satu karnivora anu ngadahar lauk leutik, cacing atau kadaharan jeunan anu ngandung protein luhur. Tah jigana lain cacing wae nya palawargi. Jigana bancet oge daekeun di dahar gitu asal bancet nu aralit teh gitu nya. Nu penting anu protein tah para belut teh gitu. Atawa tutut anu dibuka heula diprek-prekan gitu tah awurkeun we parabkeun. Daharna gitunya palawargi dilaksanakan 2 sampai 3 kali sapoe gitu tah ulah-ulatnya emutkeun ti anjing terus siang dugi ka sore tah 3 poe disaluyukeun jeung umur jeung ukuran belutna. Lamun umurna alit keneh panginten ulah loba teuing tah masihan parabna gitunya. Terus upami belutna tos arageung tah mangga seueur-seueur ge oge nya seueur masihana gitunya parab teh. Tah kitu palawarginya. Jadi belut mah seneng parabna teh anu mengandung protein gitu teh. Parab ieu bisa dina bentuk lauk leutiknya nu tadi teh ya, lauk leutik, cacing atau bancet atau peletnya anu pami urang sok museup gitu tah. Pelet endog asin oge bisa nya dihijikeun. Pokona mah mengandung bergizi lengkap gitu tah. Itu palawarginya lah. Terus ka sabaraha hiji cenah urang teh? Oh, tos katilunya. Tah para belut ieu atau wargen gitu tah tos diparaban da ku urangnya nyaeta anu lengkah salajengna anu kaopat nyaeta ngatur atau napi ngamanajemen kualitas cai
Nah iya caina kudu alusnya palawargi. Kualitas cai anu sae penting pisan pikeun kesehatan belut. Pastikeun kolam renang eta atau napi kulah belut eta boga sistem sirkulasi atawa perubahan cai biasa. Cai kedah salawasna bersih kalayan tingkat oksigen anu cukup sareng tanpa kontaminasi anu tiasa nyebabkeun penyakit. Nah itunya palawargi. Jadi si cai teh orang tingali ya, lamun si cai eta geus kiruh bener-bener buru gentos gitunya. Tah gitu pami sirkulasina kurang gitu tah langsung we gentos di kuno anyar gitu tah. Atanapi tiasa keneh urang nganggo sistem irigasi gitunya. Jadi si cai eta teh nganggo pompa atanapi kokocoran alami. Jadi si cai teh asup ka kulah eta ngocor deui kitu tah aya tungtungna gitunya. Jadi ngocor we terus ka kulah eta teh gitu. Terus aya pembuanganna palawarginya. Tah eta anu hal kaopat eta kualitas cai perhatoskeun supados kalancaran dina ngabudidayakeun belut ieu supaya sarehat belutna gitunya pami caina sae mah. Anu tahap kalimana nyaeta perawatan sareng pangropea. Nah tangtuna perawatan itu ieu kedah rutin mariksa kaayaan belut jeung balong gitu. Pastikeun teu aya panyakit atanapi parasit anu nyarang dina belut eta. Urang tiasa ninggal dina bentuk atawa rupa kulit belut. Tah gitu upami belut aya panyakitan tangtosna warna kulit belut eta teh moal mulus gitu tahnya palawargi. Tangtu aya corak-corak aya jamur lah gitunya anu teu sehat mah. Atawa anu belutna teu sehat mah ku uleuun gitunya. Ku uleuun teh jadi teu sumanget gitu manehna gitunya ari batur belut nu lain gitu cingceng ari manehna ku uleuun gitunya malah ngalamun gitu tandana eta teh aya panyakit. Tah urang kudu waspada jadi bisi engke nepa kanu belut nu lain. Tah penanggulanganna nyaeta kudu diobati si belut eta. Sangkan parasit anu nempel dina belut mati gitunya kurang obatan. Terus we ganti cai kolam renang atawa kolam renang belut secara rutin. Sareng pastikeun suhu cai sareng pH tetep dina kisaran ideal. Nah gitu palawargi. Tahap berikutnya tah nu terakhir ya nu teu kalah pentingna nyata panen. Anu ditunggu-tunggu ku peternak belut nyata panen. Panen belut biasana siap panen saatos genep dugi ka 12 bulan. Nah cukup lami oge nya palawargi. Tangtuna genep sampai ka 12 bulan ieu gumantung kana kaayaan lingkungan sareng pakan anu disayogikeun. Nyameureun lingkunganna sae leuwih cepet deui. Terus nya pakanna bergizi atanapi seueur leuwih cepet deui urang panenanya. Anu tadina 12 bulan tiasa janten 8 bulan panen tiasa palawarginya. Upami digaskeun mah pakan ternakna. Sakali dipanen belut bisa dijual seger atawa garing. Jadi dijual seger teh beledegan kitu nya kayaan hirup atawa baseuh. Jadi disiuk di kolamna gitulah nya. Terus kayaan garing.
Jadi garing teh tiasa kayan tos dicobek atau napi diolah gitunya, diolah atau salajengna diolah jadi produk olahan tuh kan nya. Tiasa cobek belut atau kiripik belut atau naon belut gitunya, rupi-rupi mangrupi, eta janten perekonomian rakyat, jadi ekonomi rakyat gitu palawargi. Tah etanya nu terakhir panen, mudah-mudahan atuh tips sareng trik ieu tiasa manfaat pikeun pemula gitunya. Nya sami abdi ge pemula gitunya diajar gitunya, sami-sami diajar. Oke hapunten anu tos lami gitu dina naonnya namina teh dina nernak belut ieu, hapunten sim abdi nembe diajar keneh gitunya, nyampaikeun trikna ieu. Tah sajabati eta budidaya belut oge merlukeun keahlian dina ngongkolakeun balong jeung pakan pikeun menangkeun hasil nu optimal. Lamun dikongkolakeun kalawan bener, budidaya belut bisa jadi usaha nu nguntungkeun kangge masyarakat, nya kangge peternak belut eta oge kanggo masyarakat atuh boleh dituna mah kanggo berbangsa bernegara gitunya palawargi. Kusabab naon, usaha belut urang maju tah pan sae ye kualitas belutna teh pan ekspor meureun urang teh nya tuh pan jadi nguntungkeun ka nagara jeung bangsana gitunya palawargi. Tah mung sakitu trik sareng tips di sim kuring, mudah-mudahan atuh aya manfaatna anu awona piciunan anu saena pulungan gitunya. Di sim kuring mung sakitu luhur saur bahe carek, hapunten beli aya kahilapan maklum sim kuring diajar. Tiada kata yang paling indah selain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.